Kangjeng Rasul geus teu aya kuari Kangjeng Rasul ngadamel khalifah ngadamel sapir yakni kedutaan yang masyarakat datang teu bisa langsung ke Allah langsung datang ke kedutaan bebejalah di kedutaan kedutaanna lu langsung ke Gusti Allah iyalah jelema wali ngaranna mantak berahasia rahasia dirahasia gitu bae terus nu mantak paman zafaro biasa jelema anu memperoleh kana kawilayahan kana baban min ababillah nyanalah jadi lawang tina pirang-pirang lawang Allah nyana kuari anu berhubungan jeung Allah makana yubza'u ilaihi bisyada'id ayugathu ditulungan melalui nyana dina berbagai kesulitan-kesulitan. Waalaikumsalam. Naon anak kula yang jadi polisi pangdoakeun. Puh, geus ka ditu. Dek jadi deukeun teu sabodo asal puh bae beres. Waalaikumsalam. Naon ieu? Dagang supaya maju, gampang tah mah puh. Waalaikumsalam. Kunaon ieu? Ieu neuk ngalahirkeun hese ai bebejana neuk ngalahirkeun kamari mah keur ngeuneuhan teu. Ulah kitu cok cenah. Aduh, ieu kalih beres geus. Waalaikumsalam. Kunaon ieu? Muriang masih gampang kene muriang mah. Geus beres. Nu diceluk dina sepanjang zaman 5 hiji al-mufradul alam Allah beladina Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu asing deui eta pasti. Nomor kedua an-nakiratul maqsudah minta perlindungan pertolongan gegeroan keur loba kabutuh. Nomor kedua nu dijadikeun wasilah jang nyampekeun ka Allah adalah nakirah maqsudah. Nakirah maksudah tesirul wilayah rahasia kewalian. Wali mah sangat berahasia tekanyahoan kusasaha lantaran layak ripul wali illal wali. Eueuh nu nyaho kawali kecuali wali. Eueuh nu nyaho ka intel kecuali intel. Eueuh nu nyaho ka bos kecuali bos. Eueuh nu nyaho ka copet kecuali copet. Eueuh nu nyaho ka tukang hiburan di bar kecuali tukang hiburan deui. Nu mantak nyana nyararaho lantaran nyana sering kapanggih. Copet jeung copet deui kapanggih nyana di medan percopetan. Atuh kitu kene tukang korupsi kapanggih di meja perkorupsian. Tukang hiburan jadi kupu-kupu malam nyana ge atuh nu mantak nyarawa kapanggih di ditu di tempatna di bar berserta kumbang-kumbang. Atuh kitu kene para kori nyaho jeung kori deui lantaran sering manggung. Tereh tah kanu hiji deui. Aduh, intel jeung intel deui tentara jeung tentara deui urang mah teh nyaho kula keur di mobil aya tentaraan di jero mobil kula al dibejakeun lah jawarau ka tentara. As bae aya lah ruang lingkup ruang riung aya meureun bangsa 10-an macak tentara itu intel mana itu kok tahu. Saya kan tentara cekin. Jadi intel tentara itu. Oh kayak gitu iya. Nyaho kan. Urang mah teh nyaho nya nama nyaho. Lantaran jeung bangsana deui.
wali jeung wali deui nu sok ka pendopo jeung ka pendopo deui nyahoan atuh sareuri jada ge si eta jauh ka itu gujana ge sa itu osok malam SMS-an pan siapa dulu atuh nyahoan tuh kan wali jeung wali deui nyaho sebab boloba aya perkumpulan halqah aya perkumpulan wali-wali Allah tergantung level skupna sesuai jeung tahapan anak rijalul ghaib nuqaba nujaba urafa asaib terus mukhtar imamani terus kutub kaieulah para aulia Allah teh berrahasia eueuh nu nyaho secara zahir nama kadang-kadangnya jadi tukang sol kadang-kadang tukang kuntung secara lahir nama cumplang campling korenganan eta teh waliun min auliaillah moal kata apa lamun bebeja batal kawaliana mentak sirrul wilayah atuh hese urang hayang nganyaokeun wali hese paling tidak bae atuh urang jang mun tayang ka jelema nu kurang dek dipun tayangan teh kos kumaha ieu bae lah jelema anu konsisten dina syariat Islam sakitu bae geus anu istiqomah salatna istiqomah puasa Ramadan istiqomah zakat istiqomah haji istiqomah hate urang ge teu dibobodo ieu jeung teu bisa dibobodo lantaran hate urang ge boga irung roh urang teh boga ceuli kajen teuing dibagus-bagus ge engke bakal katembong dasar bungkusan tai maka ambe bau bae kajen teuing dirapi-rapi kunyana dibubuy ambeuna beda bakal kanyahoan ku sasaha ge oh ieu mah paes dage nyaho irung urang ngambet oh ieu mah tembang nyahoan oh ieu mah kitu paes dog nyahoan emang dog sok pais osok bae heula nani bae osok bae heula pais kaon bae kanyahoan ternyata anu bau-bau kanyahoan bae kanyahoan dibaguskeun tetep ujung-ujungna kanyahoan bae pakaian jubah pakaian udeng-udeng pakaian sorban lagi ngambai ka handap pohara jasa ngomong diatur sapoe dua poe seminggu 2 minggu urang can bisa ketebak nya apa lain ieu kiai nya apa lain kiai setahun ka 2 tahun oh ieu mah kuyai kanyahoan kuyai Gus Dur kadang-kadang teu make kopiah kadang-kadang make bajuna salah-salan batik kadang-kadang salah imah kancing nage nyana mah nyana bae geus sabodo teuing tapi tetep bae kakiaianana teu luntur-luntur Gus Dur bae Kiai Gus Dur bae lumpang ka mana ge digoreng-goreng ku LSM masa kiai si gendut masa kiai si nggak pakai PC masa kiai ke liberalisasi dan lain sebagainya lain disungut lain di hati walaupun nyana mendengungkan demokrasi lantaran di jero hatena bentuk perjuangan aing lah model kos kieu di zaman aing kudu kieu Allah maha uninga dengan bahasa demokrasi tapi maka statement syariat ku kiai maka denge hujah-hujahna dalil-dalilna kok bahasa zahirna kieu kok perjalananna kieu oh berarti aya merubah seetik sekaligus perang berarti Allah maha uninga telaas kakiaianan agimna nu di kiai-kiai henteu kuat aneh teu kudu aneh henteu kudu aneh lantaran eta tadi bubuyan mah kos kitu bae kaambe bae dibagus-bagus dihebat-hebat urang embung bae datang kanyana
urang ngalap barokah yuk kadi tuh Kiai pinter jasa embung baik ayam naon coba ya kok diberi embung datang kanyana ngobrol teu betah ketika nyaritakeun agama batin urang asal lain pinter aya dinyana gagah aya dinyana hebat aya dinyana udang-udang aya dinyana sorban aya dinyana jubah aya dinyana oh orenganan disumbang ku bupati malah nyana marah proposalna can turun nu kadua diberi embung urang lain cak batin lain nu kos kitu nu nuduhkeun kana bener mah kambeun kajian buku mah ge tetep bae kambeun berarti nu konsisten magahan ngaji teu hayang loba nyana masal ngalaksanakeun parentah Allah bae salat gitu keneh puasa gitu keneh tilok loba omong dihina dicaci dimaki sabodohan bae engke aya suara goreng di masyarakat antepeun ngabales tilok naon tilok beuki bagus mah hanya cobaan-cobaan baik nah kabladina kaciri lain lantaran malaikat pidato di langit dititah ku Allah wahai para malaikat kaulah dititah ku Allah tuh dihandap teh aya kacinta Allah kulantaran manehna dicintai ku Allah Allah bebeja ka kaula titah urang ge cinta ka manehna breg malaikat mencintai moal katadahan lantaran angin malaikat geus aya di dunia hese jelema mah biasa bae kadang-kadang urang gadinya hes kadang-kadang urang gadinya ngobrol kadang-kadang gadinya dahar tas dahar deui tuh wasi cari beki dahar ni wali teh lain geus teh jaho wali teh nyawa kos kitu bae pokona mah tapi aya cinta nyaritakeun naon bae mengena urang nyaritakeun masalah kajawab nyaritakeun ieu kajawab bari lalagaan bae eta mah urusan rahasia hese nu kos kitu mah kos kitulah wali Allah lamun wali kajahoan oh ujianana moal bisa hehes acan ditarungguan jelema moal bisa ujian dan dicariuman mun kanyahoan wali mentak sabodohan we nya na geus embung kanyahoan malah mah geus embung urang ulah jauh-jauh ongkos Habib Lutfi Gus Dur ditarungguan jelema di mana-mana macem-macem menunyakeun politik nyakeun ekonomi nyakeun budaya aya nu hayang kapanggih bae nyaritakeun agama aneh kuari ka Habib Lutfi kitu keneh jelema teh rindu bae ditareangan ditarungguan ku jelema di mana-mana aya nu geus saminggu teu kapanggih-panggih jeung Habib Lutfi teh jelema mah biasa bae kadang-kadang ka Jakarta boro-boro make kopiah buk lagi di beureuman Habib Lutfi babuk da di beureuman pot biasa bae kos artis bae nya biasa make calana sugan make juga kapeng-kapeng make jubah ge tapi biasa bae teu laas iyalah wali Allah mah areskeun carita wali Allah kurang cerita contoh kos karar itu padahal wallahu alam wali lain ngan kos kitu betulan dan kurang di wali-wali mah sorban gede segala ge urang embung sasalaman ge kanyana siapa teu sasalaman lah eta kiai kajeun lah ye siapa tuh kiai teh jauh teu sasalaman henteu lah moal pan kudu sarua jeung kadal aing ka kadal ngarewas henteu daun henteu ka kadal nyana aya sakitu nyana sakitu paling guru bahasa dong soalnya kadal sial nah eta ge kiai kadal kos gitu kiai nu mana eta aya bae pokona di dieu lah eta kiai kadal tak kos gitu tah hese nah ieu keur carita nakirah maksudna sirrul wilayah ke nyana bisa jadi wali kumaha sih nyana mun tayang ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh Rasul Allah geus lamun teu mun tayang ka Rasulna atuh moal bisa ka Allah mun tayang nyana ka Kangjeng Rasul nyaritakeun mun tayang ka Kangjeng Rasul berarti nyana make syariat Kangjeng Rasul bari teu eureun-eureun maca sholawat sesuai jeung perintah Kangjeng Rasul salatna di samping nu fardu nu sunahna terus bae la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah eureun-eureun hamba kaula terus-terusan dedeketan dumadeus ka kaula bin nawafil dengan sunnah-sunnah hingga kaula mencintainya wa idza qultu ahbabtu di mana kula geus mencintainya atuh geus kuntu ainahu wa lisanahu wa basar dan lain sebagainya aing nu jadi matana ceulina nu jadi leungeun dan lain aing diraksa kabeh lantaran nyana terus-terusan taqarrub ka aing geus lain make fardu deui make sunnah buah bacaanna teu eureun-eureun per detik per menit teh ka aing baca Gusti Allah mun tayang nana ka Allah melalui lawang Kangjeng Rasul
terus-terusan mencintai Kangjeng Rasul sesuai jeung aturanana ingkul ingkuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintakeun heula-heula ka Kangjeng Rasul. Jelema nu langsung zikir-zikir bae hayang jadi wali tanpa melalui sholawat ka Kangjeng Rasul, batal kajen hukumage. Sebab nu nyekelan lawangna ka Allah Kangjeng Rasul. Ketika urang sesuai jeung aturanana menang ti guru nang ti guru nang ti Kangjeng Rasul bae ka ditu nama urang pas sesuai jeung aturanana eureun datang ka kata dina dipaksa awak kurang teh ibadah kabelah dia nama jadi adat kabelah dia ngeunah aya ngeunahin kok bisa geunahin gitu lantaran lepas tina goail gangguan-gangguanana lain masalah zikirna tapi hubna nu ditinggalkeun hubud dunya hubul jahubur riasah yakni dunia makhluk nafsu jeung setan eueuh dina hatena hiji bae Allah muntayang kuari melalui Kangjeng Rasul maca sholawat teureun-eureun ndek zikir sholawat heula mantes zikir sholawat deui terus we moal aya bae hiji jelema deuk ka Allah teu maca sholawat moal aya sebab nu nyekelan lawangna ka Allah teh adalah Kangjeng Rasul. Ketika orang terus bae maca sholawat ditambahan ku zikir jeung sesuai jeung aturan-aturanana engke Kangjeng Rasul ngalayat ka urang melalui mimpi lah melalui rarasaan lah asa aya bae Kangjeng Rasul teh kuari seakan-akan ngomong Kangjeng Rasul teh wahai pulan unggal poe maneh teh nyebut-nyebut ngaran kaula ngalaksanakeun aturan-aturan kaula teh anu aya di lawang Allah nitah ngenal-ngenalkeun ka Allah ketika geus kenal ka kaula maneh teh geus luar biasa beurang jeung peuting maca sholawat zikir ngalaksanakeun syariat-syariat yap ka dieu ceuk Kangjeng Rasul isin ceuk urang isa hayu ka dieu geus dibukakeun lawangna bencara lawang mah hayu ka dik dikamanakeun Kangjeng ieu dik dikenalkeun ka Gusti Allah tah kuari mah tah ieu lawangna tah ieu Allah mun cara bahasa sompral mah ieu mah heulana tanya aduh nuhun atuh Kangjeng abdi dikenalkeun heuk suga ieu mah ayeuna mah geus kenal nyangakeun sadaya-dayanya tah Gusti Allah geus ayeuna mah geus kenal ku kaula dikenalkeun tah Allah kumaha ka Kangjeng Rasul Muhammad hamba anu tadi dibawa ka dieu teh kelantaran anjeun geus teu ngumalandang di alam dunya jadikeun khalifah jadikeun safir jadikeun duta jang berhubungan antara makhluk-makhluk jeung kaula keur aya anjeun mapan anjeun keur aya sahabat mapan para sahabat keur aya para tabiin nu sararuci mapan tabiin kuari mapan zamana geus zaman kiwari aya tah hamba anjeun hamba kaula anu ku anjeun dibawa ka dieu dikenalkeun nah jadikeunlah safiron jadikeunlah duta jang berhubungan masyarakat jeung kaula melalui nyana nah iyalah al-munada fil azman wal ma'arif as-syada'id wal maqasid khamsatun nomor kahiji Kangjeng Rasul geus teu aya kuari Kangjeng Rasul ngadamel khalifah ngadamel sapir yakni kedutaan-kedutaan yang masyarakat datang teu bisa langsung ke Allah langsung datang ke kedutaan bebejalah di kedutaan engke dutana lu langsung ke Gusti Allah iyalah jelema wali ngaranna mantak berahasia dirahasia gitu bae terus nu mantak paman joparo biasa jelema anu memperoleh kana kawilayahan kana baban min ababillah nyanalah jadi lawang tina pirang-pirang lawang Allah nyana kuari anu berhubungan jeung Allah makana yubza'u ilaihi bisyada'id ayugosu ditulungan melalui nyana dina berbagai kesulitan. Waalaikumsalam enaon anak kula yang jadi polisi pangdoakeun puh geus ka ditu dek jadi dek teu sabodo asal puh bae beres Waalaikumsalam enaon ieu dagang supaya maju gampang teh mah puh Waalaikumsalam kunaon ieu ieu neuk ngalahirkeun hese ai bebejana neuk ngalahirkeun kamari mah keur geungeunhan teu ulah kitu cok cenah aduh ieu kalahir
beres guys. Waalaikumsalam. Kunane muriang masih gampang kene muriang mah. Geus beres. Diheuhkan ge gini nang idit ka ditulis. Pancen kiai ngaheuhkan gitu kos ngusir penyakitna. Geus beres. Tiga aja we kaget. Ku sabab kaget cager nya. Aing datang ka ditu kaget cager. Waalaikumsalam. Naon ieu? Aduh cenah geus teu berat. Kunaon? Utang sabeuleul atuh lah kaing utang mah. Urusan sia tah urutang gua lenta doa lah we tetep bae duta nyana ngabejakeun ka Allah. Kok Allah make kos kitu sih? Kos kitulah sunatullah. Lantaran tiba heulana aja Allah imkanan teu nurunkeun rasul ge. Tetapi kapanjang nyebarkeun syariat teh teu bisa langsung lain teu bisa. Sunatullah kudu make rasul. Sanggeus kangjeng rasul teu ayakan litip ka para sahabat. Sanggeus para sahabat teu aya titip ka para tabiin. Terus bae datang ka kiwari lain teu mampuheun Allah tapi sunatullah seperti kos gitulah teu bisa orang berhubungan langsung jeung Allah cak sompralna melalui kedutaan lah nu tadina aya kesulitan ku sorangan teu bisa tertanggulangi bebejalah kanyana sebab nyanalah baban min abwabillah yubzau ilaihi bisyada'id wa tuqda bi syafa'atil hawaid maka dicumponanlah dengan pertolongan manehanana al hawaid berbagai kabutuh sahalayak rame ti mimiti kelas elit datang ke kelas caca urang lamun nyaritakeun Gus Dur berbagai kalangan datang ku ari ka Habib Lutfi calon presiden ngantai ka Habib Lutfi nu deuk jadi gubernur ngantai calon bupati kitu kene komo nu deuk kawin mambualayah jasa buara datang dari hayang hasil maksud datang aja tilok didoakeun beres atuh ayo lupa jasa pat deuk kumaha deh tapi beda wae karasana sebab laon nyana ngadoana wali mah lain jang sorangan mamun muriang tilok ngadoa Gusti pangjageurkeun geuring ditara wali mah lain wali atuh nu kos kitu abdi mah nemah bae Gusti kamari dibere sehat abdi kuari dibere muriang nyangakeun sadaya-daya sehat nu Gusti muriang nu Gusti mah anggawe ngan meureun keur sehat abdi bisa na sakitu ibadah teh keur geuring mah bisa na sakieu tah nyangakeun we sadaya-daya ka Gusti henteu menta cager nya nama tapi ka batur mah ngadoakeun supaya cager ka batur supaya cager mudah-mudahan hayu terus bae bahkan ngotot ka Allah bisa ngotot ka Allah ya Allah ya Rabbi pancageurkeun panyakit si anu karunya jasa lantaran lamun terus-terusan dibere muriang bagoda teu kuateun pugunya na ge keur geuring walina keur geuring tapi ka batur mah ngadoakeun bae kos kitu terus bae ngeunaheun bae batur mata didoakeun karasa yang diri naon teh ketika batur kesulitan perekonomian didoakeun ya tugasna ge emang ngadoakeun deuk kumaha ngadoakeun bae wali mah emang nyana mah baban min abwabillah sebagai khalifah sebagai itu sapir yana duta emang ku Allah geus dijadikeun mantap aya we pertanyaan eta si wali karasa henteu nyana jadi wali karasa henteu atuh karasa jadi wali kok bisa karasa si jadi wali dah lantaran ngageser perasaanana perasaan nu itu leugit kok aya perasaan nu ieu mun babacaan ngeunaheun mun ngadengekeun batur maca ngeunaheun ngeunah lain min jihatil makhraj lain min jihatil suara tapi ngeunah sabulu-bulu nu ngadengekeun teh lain ceuli tapi ngadengekeun perasaan ku perasaan bulu-bulu kajahoan jelema ikhlas jeung teu ikhlasna mun babacaan kajahoan ngan teu meunang nyaritakeun doang kageser ngageser sebab manehanana ninggalkeun kitu adat disebut qarikun lil adat nu tatadina peuting nyana sare bae ku ari mah henteu nu tatadina tilok zikir bae ku ari zikir anu tatadina eta karana qarikul adat garana geus dirobah adat asuplah ka alam nu eta ketika Allah mere mukakeun hijab karasa sebab naon sebab babaturanana ge jeung bangsa nu kararitu deui lamun nyana zarah bae ka kuburan haju bae aya nu ngareos ngade ieu momonon aya keur ngareos aya lah bisa ngobrol aja jeung ahli kubur bisa ngobrol biasa bae gitu hayang kopi yang jadi baekeun waduh banyak sohibul makmur hayang kopi ku bahas tah geus lain deui geus teu ngobrol lagi geus lain cara ngobrol urang kieu langsung lain ti batin ke batin
geus berbagai urusan-urusan saya nyaritakeun karasa ieu keur cerita karasa geus moal katahan ku jelema kajen ku kumaha ge minta perlindungan nu doa datang ka maling pamalingan minta doana ka nya. Waalaikumsalam kula neuk mawa ieu cenah naon neuk bawa motor sakontainer ka Jawa Tengah mudah-mudahan disalabetkeun bae oh mudah-mudahan dibere cai soreng maling sial nyawa-nyawa di berita bae bahwa kehilangan satu kontainer motor jaya itu pun minta cai ka aing teh ya salamet bahasa lu penting salamet urusan dosa urusan nyana bae itu siki kabagian wangke bae teh geus pokona pas karar itu di itu deh waalaikumsalam jadi tanya canon cerik baik wah enaon dia cerik ada apa mbak aduh ini saya hamil atau hamil sih nangis kenapa nggak ada yang tanggung jawab caknya kalau kiai mau tanggung jawab sial caknya saya ya baik macam-macam ambalaya jelema teh izin gua hari mama beteng gak usah lakian. Ini kenapa kok awalnya kok ini sama siapa mbak? Tadi aja saya suka sama suka, sekarang udah besar begini dia aja nggak pernah datang lagi. Terus gimana? Ya saya minta perlindungan sama Pak Kiai. Maksudnya perlindungan gimana? Ya kalau Kiai mau ngawin saya, tolol. Aduh, lamun datang ke Haji Pudol ya tuh siapa aja namanya. Udah siap ditampung aja dah. Ada berapa mbak semuanya atau teman-teman mbak? Udah saya tampung dah sini. Aduh ambalaya nukos kari itu gesti isin-isin nu ditinggalkan ke bogohna nu dibawa anakna bae aya dekumaha coba macem-macem tetep bae wayah didoakeun kafir dararatang kafir nu ieu lah nu itulah macem-macem asal urang sing hade ngadoakeunana bae urang kudunya lamun ka kafir ingat Kangjeng Nabi Allahumma hdi fa innahu la ta'lam Gusti pangnuduhkeun sebabnya teu nyahoeun jalan bener cukup urang minta hidayah ka Gusti Allah ulah macem-macem sama rahasia urang teh ngadoakeun geus kitu ieu aya we nu geulis atuh rahasia sing daekeun ka abdi Gusti itu mah aduh ieu mah wali kos kiamat sih bisa dicopot kawalianana itu mentek kita wali mah tirok ngadoa jangan sorangan bagi teu dipaelu mentek sorangan mah teu diurusan naon bagi teu urusan teu boga rarasaan asa eueuh we sorangan teh nu diurusan batur-batur nah iyalah faban zafara biha kana baban min abwabillah yubzau ilaihi bisyadaid wa tuqba bi syafaatihi alhawaid li'annahu naibun anir rasul lantaran manehanana adalah pengganti dari Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi huwal hijabul azam anu rasul teh sebagai hijab anu gede mantap kurang teh kudu melalui Kangjeng Rasul teh bisa tanpa Kangjeng Rasul ndek ka Allah aya hijab Kangjeng Rasul urang lamun teu melalui Kangjeng Rasul moal bisa zikir awalan ku sholawat minimal 3 lobana mah teu paar mantap ndek asup thariqah tetep kudu loba sholawat heula teu bisa teu maca sholawat seminggu 4.444 geder deui 4.000 geder deui hayu bae sholawat bae heulana ieu teh ndek dikenalkeun ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi ieu sebagai hijab mun urang deuk ka Allah ka hijab lah ku Kangjeng Nabi urang melalui Kangjeng Nabi heula Kangjeng Rasul heula engke ulah langsung ka Allah ku Kangjeng Rasul seakan-akan urang teh dicekel leungeun urang dibawa ka lawang diangsongkeun ka Allah iya tuh kan mantep kuari asup tarekat tanpa ngenalkeun ka Kangjeng Rasul bloon ajen kumaha bal beres ieu lah tata cara nu mentak adab diheulakeun seakan-akan Kangjeng Rasul aya di hareup seakan-akan Kangjeng Rasul milu seakan-akan Kangjeng Rasul ngainstruksikeun seakan-akan ieu teh Kangjeng Rasul mentak kabayang-bayang Kangjeng Rasul teh kaimpi-impi impilah kapan jeung Kangjeng Rasul nah ieulah keur carita baban min abwabillah ngaranna nakira maksudna nah nu mantak wari wali sirul wilayah disebutna nakira maksudah kunaon ieu wa innama fassarna wallahu a'lam.